Waalaikumsalam. Mang, coba ulang aja dok baik. Ulah ngerokok baik. Alabatan kereta. Naon maksudna? Yuk, Mang. Alam dunia sekolah tio. Coba diubrak abrik. Ari ngaku Islam, ari sholat tilok. Bingung aing mah. Naon ning acing maksudna memaran ka mamang? Bejaan kunon ka ditu ka sakabeh umat Islam. Mang abeja anak. Bingung aing mah. Geus ceng. Ingkeun bae nu teu salat nu teu ngaji mah ja dosa-dosa manehna ja urang mah teu rugi. Dosa deui, Mang. Amun teu dititahan heula mah. Mari ge ai gempa. Tipu aing mah. Nyakur modal sampai tengisang aing. Jasion. Heueuh sih. Heulah, Mang. Tipu. Aya gempa lain mah istighfar. Muji inget ka Allah. Lah update status. Astagfirullahaladzim. Jeung pangrasanya. Heulah, Mang. Ese umat air zaman mah. Selamat aing. Ieu umat-umat kamarana ya. Meni jempeng kieu rembur. Bapak, ayo urang plekan. Bulah aing sieun. Sieun eleh tanya. Lain sieun eleh. Dia kamari tengah rasa kitu aya gempa. Ih, ho. Ciri-ciri lagu jelema tilak mani meuleunya. Lain. Naon ge? Ay gempa mah ciri-ciri umat Islam baru teringat ke Allah. Makanya kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemari ge tetangga kami. Kolotna curik-curik belaan anakna teh sekolah. Pancurik. Ih, ugu umat akhir zaman. Pan kuari mati balik. Ih, hangus na ay. Tek balik heula, sieun. Jelas jadi. Lain masalah istighfar, muji ke Allah kalau balik. Ada urusan akhirat mah pan. Kolot nangga jeredok bae. Salat los, ngaji los, keantepkeun bae, kan dibalik. Baiklah aing. Lah sieun. Hese ceng umat akhir zaman mah heueuh. Mus mang, kuari mah urang, kudu ngalobakeun istighfar muji, salat ngaji. Heueuh ceng. Mus ge kami nak bisa heula. Ari kitu can ngisang ti kamari. Ih, kan tadi ge kebejakeun libur. Jasieun aya gempa, arek ngisang nage. Aduh.